Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, innal khamra kanat tijarati. Gusti Rasul, hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras. Bir, arak, abdi mah dagang teh eta bae. Dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan. Abdi bisa ngumpulkan harta tidak penjualan barang haram tersebut. Geus lempang ya teh geus berjalan ya Rasulullah, geus aya kanikmatan. Abdi dagang arak teh geus bantet jasa. Bahkan tuh gedong geus kajieun, tuh kendaraan, tuh sawah. Abdi rek tumaros ya Rasulullah, pahalian pauni min zalikal mal. Apakah aya manfaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut? Qala cekang yang Nabi inna mil tapihi. Diteruskan kena ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amil tufihi wa bi taatillah. Aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah. Andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang, aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang, aya fakir miskin anu butuh abdi nyumbang, bila perlu abdi jang munggah haji lah, jang munggah haji tina hasil penjualan homer. Kumaha ta ya Rasulullah? Faqala Kangjeng Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw shadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji, pakai jihad fisabilillah, pakai sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sainya na Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib, moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh, jadi abdi ulah ngadagangkeun gitu, ulah tutup lalaki eta. Geus atuh ai diharamkeun ku Gusti Sugan teh mah. Jaya manu nginumna ge orang kafir ieu, abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be, jaloba Yahudi. Ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be, atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu. Teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji, ku abdi teh pake sedekah. Cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna, boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat. Di dunia nage geus teu aya sabakatul hibr aja. Eueuh nanaonan barang haram anu mentak sampikeun Muhammad la yastawil khabithu wa thayyib. Teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal. Walau ajabaka kasratul khabith, sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua. Aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian getih eta najis jismani, khabith jismani. Aya khabith ruhani. Mana khabith ruhani? Khabith ruhani teh basul khaba'is ar-ruhani al-jahlu. Khabith ruhani teh bodoh. Khabith ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria khabith ruhani, hasud khabith ruhani, takabur khabith ruhani. Tayeta khabith teh aya khabith jasmani, aya khabith ruhani.
Toib sarua baik. Aya toib jismani bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal, makanan-makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Kuari teu akur anu khabith baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal, aya samarenda nu hargana 5 juta. Walaya nu make teh lantaran sutra atawa anu ilahar baelah 1,5 juta atawa 1 juta. Terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Walaya nu meuli di Cikupama nya nu meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringgak bulu mun urang nyaho. Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana, pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita. Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2. Cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae. Aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kada dengekeun bae. Masyaallah. Tah, kuari make baju anu luar biasa. Make jas. Aja orang mamawat tai kotok di luhur di kieu-kieu. Oh sia teh najis. Dipaksa kurang di kitu-kitu. Ayo. Dikenakeun ku urang ka baju jas dam. Goblok sia, tolol sia. Mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh. Bisa diadili eta. Namun jelema sugih doang marah aing teh hayang geus wauh jeung sia. Goblok sia nganajisan aing. Marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan. Atawa awak urang dinajisan. Pasti marah urang kajen kukumaha ge. Ieu khabis jismani. Tapi ketika dar bae didatangan khabis ruhani. Ngobrol urang jeung nyana. Bagaimana perkembangannya? Ya udah soal pilgub gimana? Ya biasa-biasa dah. Hasilnya bagaimana? Itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya, termasuk Kiai anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin ngadukung Atut mun. Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Eta kiai, eta pejabat, lamun dibere dioleh santai kotok marahnya nak. Tapi eta kiai ketika dibere khabis ruhani, sekupi ti Atut, hehehean, huhehehe, pasang ku sia otak, khabis ruhani tah. Beres ya dah ngomongkeun batur, anu, imbul rasa takabur, khabis ruhani di jero dadana, di jero hatena, di jero otakna. Inu teu pernah nyana teh ngalengis. Toel ku tai kotok marah. Toel ku ari ku tai urang marah. Sarua bae. Marah bae. Wari ngecek kiai bae lain bae kiai. Kiai di sabaraha tahun ieu ngajar. Aduh alhamdulillah ya 15 tahun mah cenah. Santri ya 50 mah alhamdulillah lah sakieu teh insyaallah. Ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae tah nu penting mah cek cenah teh menang ridho Allah bae mantap tah kiai teh kadang ikut ciling ngageleger mantap kiai
iya aya bir ya haram 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 teman bo iya hampura kieu kula boga ieu aya 2 stick mah naon eta ekstasi haram banyak kieu make ekstasi tolol haram tah mongkos kitu mah teger keneh tak kiai ngaharamkeun teger keneh tak kiai ngaharamkeun cek baik kiai kuari boga motor kan henteu lah teu kudu cek henteu boga motor lah ya sok dijemput henteu mah kiai aya motor murah lah asal make DP bae kredit sabaraha emang kreditna ya DP na ngan 500 ka kiai mah teu kudu geus lah asal aya KTP bae geus teu naon boleh oge jak kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka silaturahmi ji bener oge nya heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na eta hobis ruhani ditarima saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya we pokona mah aya tah eta hobis ruhani teu karasa ku nyana jol gaya pilgub Assalamualaikum lurah datang ka dinya salam orang teh pandaina rek milih pemimpin gubernur mohonnya mohon aya meminta bantuan we doana ka kieu supaya istighosah rin je bener oge nya atuh aju kumaha pengkondisian atau ayang ke tiatut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayareun 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oge eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah guys tenanawan dicokot duit istighosah nah iya hobis ruhani teu karasa hobis ruhani baca ku sia kitabna hobis ruhani keur jelas-jelasan ieu dibere bir mah haram dibere ekstasi haram dibere kitu BK haram diberi riait haram diberi kredit mah ya boleh lah diberi kuari tiatut eta hobis ruhani padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pake deui tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku ceulis ya kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engge nyaho sia teu meunang lah mun meunang mah sia tetep cicing hobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai cepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat di beuting kuari leungit gara-gara istighosah rin istighosah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah naon eta hobis ruhani asup ka jero awakna
geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar, terbunuh karamahna, terbunuh maunahna, terbunuh daekna, terbunuh leuleuna, terbunuh kakiaianana, hancur ku Golkar. Lain Golkarna tah khabis ruhani nu nyulusup ka jero awakna. Berat ieu mah. Ta ieu la yastawil khabis wa thayyib, cukup Gusti Allah nitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan kul bejakeun ka urang Cikupa, ka urang Pasar Kemis, ka urang Blalaja, ka urang Serang, urang Pandeglang, urang Rangkas Betung. Bejakeun la yastawil khabis wa thayyib. Wih, cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi, menang meo. Walau a'jabaka kasratul khabis, sanajan ngapoharakeun, sanajan ngahengkeun, nganehkeun lobana haram tersebut. Nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank, urang nyokotan taina doang ngeunaheun. Woh kabita. Walau a'jabaka kasratul khabis, khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank, ngeunaheun ku ari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngaku limpang sia lantaran naon aya khabis ruhani di jerona. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Ieu khabis jismani mah katayan seseh, kanejisan seseh, katay kotokan seseh, awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai. Selesai geus. Mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek. Lah urang Amerika ieu aing mah teh izin-izin. Ngomongna aslina bahasa kos kitu ja. Tah, geus beres. Selesai, seseh garing pake deui, tapi khabis ruhani. Mungkin datang ka paeh dicabut taufik ku Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik wa man dzalik. Nu kamari kabere, nu keur ieu kabere istighfaran, aya keneh jalan, nu mentak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan. Nah ieu duit 10 juta teangan deui, bikeun deui ka nu merena. Bikeun deui ka nu merena. Mun dibere motor, motor bikeun deui ka ditu. Cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas. Oh ikhlas-ikhlasan bikeun khabis ruhani tah mah nu kos kitu. Cenah geus dibangunkeun ka pondok, ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok. Runtuhkeun eta pondok, bikeunan batana kanu merena ka ditu. Nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat. Lain lalagan la yastawil khabis wa thayyib. Sing hade ieu lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh. Dumantak sabaraha kiai hancur. Khabis ruhani nyurusup ka jero, teu karasa dibere ku camat, teu karasa dibere ku bupati, teu karasa dibere ku kandidat, teu karasa set nyurusup istighfar Allah. Dibuka ku hari permasalahan istighosah, aya khabisan di jerona, besi teu nyaho ngaji. Ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji, urang bae manu ngaji kayak ngaji bejakeun deui ka ditu nya. Aya urusan dunia jang agama, aya agama jang dunia. Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa. Aya urusan dunia jang agama, dagang urang, bisnis urang, tani urang, hasil dunia. Alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid. Aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren. Aing kaya ye boga 100 juta jang pondok pesantren. Istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama paeh surga. Gua ditibalik agama jang dunia, agama jang dunia. Yuk urang maca sholawat Nabi, baca salawat istighasah, agisuni 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 dan lain sebagainya. Urang istighosahan panggil kiai, panggil ustad, panggil santri,
dibiayaan beristighosa ibadah tata istighosa jang atut istighosa jang weha istighosa jang lurah istighosa jang partai geram modal marakas ya kahartin teu supaya ngarti ya aing ye aing teu keras ya teu ngarti bego itu kahartieun bae ku kiai komo tama istighosa jang PSSI mah dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat sorga aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan-kemudahan jabatan aing jang agama sorga menggunakan fasilitas jang agama nyen strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditandatangan ku aing aya nu ngabangun pesantren ada tangan ku aing sorga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin sorga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosah yasinan jang naon kelangsungan seseorang jang ngalangsungkeun jahna jang ngalangsungkeun maona neraka masyaallah mantap inggis muringkak bulu jakulang muringkak bulu kok teu bisa maca kadinya-dinya acan baca tafsiran la yastawil khabitsu wat thayyib aya dunia pakai agama aya agama pakai dunia ulah sembarangan tah sing hade nu mantak Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma'alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan hol bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun cak jamaah alhamdulillah ya rabbil alamin balik ka imah aya nu datang deui Waalaikumsalam ye itu mana kula tidinya di Jati cenah teh kenapa itu naon di tas ieu duit bisa di pimpinan kula Golkar cenah udah atuh aya diterima bae atuh teu kerenteuna bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit eta aya 15 juta mah Scoopy mana teh kabayang gunya aya geus teu masalah tuh itu mah doana bae nya mun ke bapak ka dieu ke isuk pageto mun beres tunda isuk-isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabitsu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram-haram bae teu akur jeung halal barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosah tekad vita setik-etik acan aing ngadenge kiai bahasa istighosah lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia Masya Allah jasin la yastawil khabitsu wat thayyib teu akur dicowel mah ku tai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seuri khabis jasmani mah marah tapi khabis ruhani mah seseurian matak hancur ku harina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu diajak silaturahmi yuk kakek embung kunana embung ayo keur ieu pan sia osok embung heulanan kunaon tuh embung heulan ke heula sia kunaon ai
aing nerima isi carekan jeung iya itunya mah carekan tilok naon tilok nya mah ceker ngaji doang ngomongnya embong aing mung ke bae lah pokona mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deleukeun sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lantaran maknana hobis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dah setengah 12 kayak lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan eueuh katentreman ibadah teh eueuh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya hobis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kawalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka hobis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah gitulah iya khabis ruhani la yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun loban haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunya wal khiro nah iya bejakan Muhammad takur khobis baik khobis jasmani maupun khobis ruhani jeung thayyib baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku sahabat ieu mah ye nu latar belakangna teh eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun pan umroh mah ibadah ngaduit nah model kos kitu kumaha tak kiai tak kumaha sia kunaon nanya ka aing atuh jol be qaidah an-nafsi idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula tuh usul fikih datang masyaallah mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sekna umroh dibere duit daku duit nukos ka itu ala ayat tahaggogo bidunihi aula bagusan keneh teu umroh bagusan keneh teu munggah haji bagusan keneh teu boga mobil mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya muarid eta khabis ruhani aduh cenah kiai goreng geus umroh na kumaha ye atuh puguh lah mending minta DB gitu 2 kali iya sih gantung sih aku aing sih iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba hiji basa hiji ayat la yastawil khabisu wat thayyib can anggeus ieu teh wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim
lan padang imankeun ya ladzina kabeh sabatu ala taqwa wal iman tegese tararatep ya ladzina kabeh ngatasi taqwa lan iman summa taqwa wa asanu kari-kari taqwa ya ladzina kabeh lan gawe isan ya ladzina kabeh amal lan ngabecikakeun ya ladzina kabeh amal wallahu lan utai Allah yuhibbu iku kadamen ya Allah al-musinin ingong kang gawe beci kabeh bimana nahu yusibuhum kalawan mana satuhune Allah iku ngaganjar ya Allahum ing musinin. Ayat ieu mah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut mimiti ayat anu nyederhanakeun kadua rada keras katilu keras kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlab, termasuk ansob, patung-patung arca-arca. Geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa diganggu deui patok gurat batu haram mutlak. Nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah. Geus kateropong ku gaya bahasa-bahasana ge. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah karena haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Ulah sambarangan mun make innama. Berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dieu hukumna tarijsum min amali syaitan kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Terowong ku ari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah eueuh anu ijid eueuh anu najis eueuh anu panggoreng-goreng eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh eueuh nu pang najis-najisna pang ijid-ijidna pang goreng-gorengna pang jahat-jahatna pang bolon-bolonna pang goblok-goblokna pang naon deui kecuali nu opat ieu eta bahasa indah mah teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'ani la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah entak mun teu ngaji ma'ani mal beres ieu nu opat hiji khamr dua judi maisir tilu ansab opat azlam sedengkeun nu opat-opatanana eta di cadas mah aya di sepatan aya di Cikupa loba pasar Kemis benteu komo Cilongok mah eueuh bae ngan di mana-mana orang
orang Cilok. Masya Allah. Opat ieu mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi. Masya Allah. Jorhe jasa. Orang kota mah batuk nage homer nu seungit teh urang dieu. Masya Allah begitu batuk teh ka ambeuna. Buh, Masya Allah bala-bala. Jore paneta mabok bala. Tuh kitunya. Judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek. Kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi. Batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam. Wah Masya Allah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan nu opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu urang turunan urang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji. Nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop. Arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. Sedengkeun kapan eta mah musrik tah manu kos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa. Sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Coba minum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. Masya Allah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung. Masya Allah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayatna ge disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun. Mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung. Di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem. Ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min. Nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Eta bahasa pajtanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful lil wujub. Berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab. Berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan liurut atuh siahay dengekeun ku sia. Urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangerang, sakumna bae. Allah teh geus hukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk raisun min amali syaitan. Atuh pantadibu atuh Gusti jauhan atuh goblok. Sarua jeung kitu. Awas ya mun teu make goblok. Eta ya. Tah eta pantadibu amr wajib sia ngajauhan. Namun dibongkar satu kalimat encan ieu teh cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat geus puguh make ilmu sorof geus puguh make ilmu nahwu kuari ku urang di mufradat make ilmu ma'ani ilmu bayan mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram
di Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jauh wa yahrumul maisir ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Bahasana indah luar biasa. Pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun. Manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Lamun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kebahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul ijtinab minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikabu khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat. Atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna, gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae, ditundung ku bapana si anak mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun. Mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun. Ibut indung jeung bapak jeung pamajikan ku ari ku majikan jeung kalamun bae dicarekan ku abah lah dasarna ge mabok malulu indit lah geus ditu gas ku ari mah mana si bae di dieu kawin dia geus papisah mah di laku kawin deui keur henteu ge lah daripada boga salaki kos kitu daya ku pamajikan indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura ku ari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae ku ari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wa ka Tangerang heureuna nya nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa kadinya nusok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji guys terus kabelah dia ka Picung ke Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho ta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae ku ari nyaho nu walah wah weuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting Pasar Kemis lah ka itu tuh kemana karena ka non karena kaputat nyaho datang kaputat nyaho emang kiai nyahoan jasa emang kumaha gitu bebeja kai jelema-jelemana ulah pajar gaib siapa mah pajar gaib bae tuh dari ka kukun menyararaho tuh Masya Allah nya sok di hadapan guru hehehe cek kana aing teh nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing. Emang wani ya letik mah wani kan gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi. Lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat. Mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat. Eta kakarak duniana rugi komo di akhirat nama dibeulem dikerebakeun dikulub ke di neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil hidat alhamdulillah ja kulubeun tah mah atuh. Bodoh lah mah Gusti Allah bae tah. Tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang, terjadi di kawauh urang, terjadi di tetangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka. Sedih ja urut sagulung sagalang di duniana. Urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tetangga boh kawauh diberi taufik Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya rabbal alamin.
tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil ghamri wal maisir. Dek kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat. Setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah. Teu saha asal geus mabok bae ge, teu saha asal geus judi bae ge. Boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapa jeung anak. Ribut bapak jeung anak gara-gara judi, gara-gara mabok. Ribut anak jeung bapak jeung incur ribut. Iyalah pagawean jahat luar biasa. Tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanna karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama, di dunia jeung akhirat. Naon? Eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat. Mana aya jelema nu mabok jeung nu judi haju salat, dina salat teh hayang kadeuleu doang. Moal kuateun nya na salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji. Tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah, moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge. Sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir wa atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atii'ullah wa atii'ur rasul, tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui rasul. Diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna, tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah, hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hatiana? Lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut bahaya. Fa in tawallaitum, maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup. Fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mubin Rasul mati kasangkut paut eueuh deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mah teu aya naon-naon, teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan. Nyana mah ngan sakadar dibere kanyaah bae ka umat nyampaikeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet. Andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin, ngan sakadar nyampaikeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah, disampaikeun ku para sahabat ayat ieu. Sahabat geus teu aya,
sampaikan ku tabiin geus teu aya disampaikan ku asbat tabiin tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh, di Pandeglang loba keneh, di Serang Pandeglang, di Serang loba keneh, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh ngan hanjakal teh kumaha hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina artinya nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung horeng jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teurak kajen ku kumaha ge aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu tek ceuli datang ka teurak we moal teurak naon sababna lantaran ojol tamah ojol ayat nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing lain mancing supaya menang hidayah tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul mal beres nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna deuleukeun cek Imam Ghazali deulekeun geus maotna be trek be kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya eueuh nu zarah umat ka dinya ternyata eueuh apakah teu wauheun wauh apakah teu akrab kunaon bung jarah pan nya baheula dakwah abdi dakwah lagi dibayar ieu gua ojol teh nya nama dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot Masya Allah nyana pernah datang ka imah aing nasehatan dibere tapi teu maksudna nyana teu maksudna angan kos kitu cek pemuda teh Masya Allah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana nasehatan ku neuleuna ge kana nasehatan komo lamun geus ngajina kana nasehatan emang teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema datang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek be eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali deuk garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan kitu nya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah baik jadi murid oleh kaum mana tuh sekali nanya sejutanya nyen pondok menta nyen majelis menta ojol teten kos kitu ngaran mal beres nyen kudu nyen majelis manyanana tuh aya masyarakat titah nyen majelis aya nyana meuli apansa eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyed geura jelema mun nu nyampeikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jamual ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional
tapi dibernik benak nanya lain eta nu maksud nama dek numpuk harta Ima tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sehingga ada singkah arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh endek tahlilan endek syiar kemudian dibere berkatna satreuk salah teu kabawa teu kajingjing gunya ada satreuk berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satreuk pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantep ke niat eta sok di naon ngaranna sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat kurang dipeting dek niat hudang lah yang dek tahajud kasubuhan eta orang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masal eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadang-kadang beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena itu maksud yang dibayar kebenaran diagung-agung aja dibayar dibere itu tapi urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mun sedang ka mana ieu oh bayaranna ge gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi hese luar biasa nah ieu diakhiri ayat tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun mane ngabalieur tina taat rasul mah rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu hubungan naon Kangjeng Rasul mana ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teh nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patulapatalina naon itu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teh daek darurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kieu goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu
mal beres atuh ieu keur nyampaikeun menyampaikan bae haram riba haram ngredit haram berarti ya isuk-isuk datang Waalaikumsalam salam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan harap mudah-mudahan boga cek hate aing kamari aing nyampaikeun haram kuari minta doa ka aing ieu aing teh nu kabalinger sebenarnya deres kene mah kos gitu deres kene deres anu kieu Waalaikumsalam cerik bae oh nyabikang di mana di mana udah deket ya dari dinya enak aduh cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit ja iya aduh boga salakitan teh si budak mun teu onam artina itu depan Masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge bae aja imang nginjem duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakal fa bi ikhwanina allazina matu wa hum yasrabuna al khamra yaquluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju pae nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak pae eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fi mataimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pemajikan keluarga eta mapan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya nama maot memeh diharamkeun secara mutlak
dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau amanu wa amilus solihat nomor kedua summa taqau amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ye summa taqaw ahsanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan ialah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bagian mun dibere duit geus sieun nya mah Waalaikumsalam ti mana ieu ti atut ai butuh ieu ka duit teh ieu teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente suara duit lah yang dibuka teh 1 juta lah letik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mambung panai 5 daek kagok ka neraka aduh nengan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun ini umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, masya Allah, ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae, cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji mereka 2 summat taqaw amanu 2 mereka 3 summat taqaw ahsanu masya Allah 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw amanu mentak ka dieuna ge
make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nanti akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya bener-bener deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ke mana ya? Supaya datang diri nate ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa ente naik kereta, bisa ente naik kapal atau naik Apollo. Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngaji terus bae atuh otakna pendek jasa sia mah. Campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP na geus mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ieu pasti aing dipake kagredet ieu ku Amerika naon sebabna perusahaannya napaan waduh bahaya ieu cenah kieu ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngan ngalarang doang ieu meka ya tetep ki ajina ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari Kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP besi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawame mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro neuk nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese aing mah geus kolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal kuari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui menang saminggu dari cokot deui HP tidak kuat aku berpisah denganmu jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok enggak ada yang biasanya kayak ondo atau kos gitu itu bisa pepegatan dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun kadanan ninggalkeun dunia secara total keheureuyan nu kitu bae heulangan lah cenah disebut ortodok geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu daripada disebut modern haju paeh modern ka bawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah pikir tak ku otak ya Allah ya Rabbi ya ndek naon ya ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan
ngan saeutik we dijelaskan ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah, teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh, tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman, tapi tetap nyana masih biasa kena baik, cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah kitu. Takwa hari mah teh geus beres tah eta mah geus takwa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh. Duh, anu kamari teh maharim dilaksanakeun ku ari mangis menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu teh saha teh anu ente mah rada gede dek leutik ente bae kula nu lumayan jeung nambahan meuli apaan sa ente aing kajen teu make apaan sa naik angkot aing geus teu bae cek aing teu bawa ka ditu sugan hayang ditamban teh hayang kecuali atutna kawin jeung aing tarekan sakit atuh misalna lain ti atut bae sarwati wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah. Ieu mah jang santri aya nu lain santri mah teu nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimba bi komo santri mampan nyaho ieu duit nu kos kitu teh beres ulah peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum peureum sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae can aya di ditu can aing kiai kubatur mah aing di ustad aya anu pae ngundang ka aing ngariung ka aing muludan geja aing kaundang tapi ieu aing can diambeun meureun nya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun dek ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat taqau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit, lepaskeun geura eta sok kudang peuting usolli Allahu akbar. Maaf engke bakal kabayang guru ikhlas urang bakal Allah mere kos kitu heula tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal ayang ke di jero hate Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naik urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya halang Allahu akbar kamari 500 lamun kapanggiri asana 1 juta ya ira ya undangan deui-nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu akbar HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu moal beres cak aing moal komo aya nu ngahape Allahu akbar ting tong saha eta iya kan nambut aya ting tong wa iya kan saya urang mah kitu salat tetep ceuli datang ka ikhlas bae ge ieu keur carita urang lalagaan beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin ieu mah keur carita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge mantak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu batal kajen teh zikir 9.000 ti peuting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah saya kitu wah di torekat hebat batal
ya mah teu saha cenah nya mah udang-udang lagi gede geus muka sapah oh bohong deuleu syarat daya 40 persyaratan masyaallah lain haram mah henteu apa ba tipi henteu haram zatiahna jatuh najis teu naon teh mah kos kitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap tapi make kene HP geus cuma syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu nu kos kieu mah geus kabaca ieu mah kabaca ieu keur carita nomor kadua summat taqwa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanung sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini ieu we ibadah nu bener mah ieu cakena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak hajung ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal pan geregat teh urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulisna bagon nu teu geulisna mah makanya kertoab sih ceritakeun geulis andai kata aja sia mah pan kitu bae pikiran teh batal kumaha tuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna Syafi'i tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ge emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habak geus lah mentak beuki bodoh beuki babari kos solusia geus gitu keur carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldekeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol
Ceknya nanti zaman baheula ieu. Anjeun kula mah lah cenah maca qul ge ulah maca qul. Saya sholawat beje nu maca sholawat ge mun teu kudu babacaan. Teu kudu babacaan. Babari meunang kiai teu kudu babacaan. Teu kudu. Eta cerita tetangga mah babacaan. Wah, temen bodoh. Nyana asa pinter banda. Aju nyana dakwah di ditu. Oh, cok kidamiati ge, euy, teu meunang babacaan. Ngunaheun jaka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hesek jasa. Jaka kidamiati mah teu kudu babacaan cek cenah ge. Ngunaheun. Hebat banda. Atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol. Aju aduh ulah ka Mekah burung atuh. Teu jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter. Saing milu saing geus kucing-kucingan los. Entek abah-abah babari bae. Masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi. Mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka Mekah cenah kula teu bisa doana kulo bae kulo. Kulo cek Ki Bustomi teh. Tohap kulo bae saing kulo deui. Ya kuluna sabaraha? Sadekna sia. Dia sadekna sabaraha? Tumun 10 bae 5 habak cek. Sarua ta abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae. Babari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah euy cenah 5 bae kulhuna ge. Eta hartina lainna naon kiai teh ngangeunahkeun bae. Nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae. Tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego. Ustad tuh ustad ti wuduna kene taklid atuh. Masyaallah, tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh. Ieu mah bodoh, ieu mah santri, ieu mah geus ngaustad, ieu mah geus nyai, ieu mah geus wali atuh beda-beda. Ngerendengnya beda engke tahapanana. Nganu jelas mah asal menang pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal, ari mazhab Hanafi mah teu batal. Mazhab Syafi'i hitut batal, atuh Hanafi ge hitut batal. Ke sia hitut aing mas Hanafi. Batal, aing ngising nyaonya ngisingnya. Teu beres. Tuh, kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi, cek Syafi'i mah teu babari. Geus antal doang teh jauh urang keluar getih jacarang. Jaterab atau jacarang keluar getih carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi. Jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah ajeuna salat mah henteu mangga masalah teh eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i. Jadi berarti ya mah taklid ba'da kejadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kejadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i kene barang antel hi antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu naon jang nu bodoh nu mentak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mentak urang ge hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal jeung aing mah Hanafi antal deui teu batal malah mah Noel nya teu batal abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu mulai keur carita doang teu batal terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i Syafi'i baca teh batal balik deui aing ka Syafi'i cenah ge
kurang taklid sabada kejadian tenan naon sampai geus aing lah pokona mah geus sampai ieu tak kuari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah dibere daek takwa ku Gusti Allah dibere sabar ku Gusti Allah diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.